ibadah geus mantep jasa datang ke keyakinan ibadah teh datang ke keyakinan asal geus yakin geus ibadah mah asal geus datang ke yakin geus urang mah kuari yakinna kagarak datang ke kana fikih maka fikih awas takbir pos tutartain mun eta teu sah kama fi fathul muin di bawah salat usolli fardhu zuhri arba'in raka'atin mustaqbal qala mustaqbal adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar Allahu akbar Allah itu udah jadi adzan Allah sejak kaulah sholat zuhur 4 rakaat makmuman laitan bar salah henteu sebab emang nyana keyakinanna datang ka Allahumma ya rafi'an darajat Allahumma ya rafi'an darajat Allah tapi orang madeka Allah eta geus sarua deka Allah ngan melalui utang hitung dipake ka Allah jang supaya mustajabud da'wat mangga tapi leuwih bagus mah urang nyebut asma Allah supaya karasa urang mah nyebut Allah teh can karasa ka jero jantung ka jero kolbu kakarak disungut doang boro-boro ilmu nu lain asma Allah ge ngan datang kasungut ieu makan lalawanan anu tadi pedah nu tadi ke nyaritakeunana ulaika humul ghafilun jelema-jelema anu tadi teh eta jelema nu paroho ka Allah sanajannya nama maca Quran tapi deh korupsi kos DPR lain tuh barisa maca Quran tapi korupsi mah terus gopil bae sanajan Quran dibaca menteri lain lalagaan ilmu tapi pan menteri agama nu itu di penjara nu iya di penjara pan eta teh jelema pinter tapi kan di penjara lain tuh bisa maca Quran tapi gopil bae tetep sebab macana datang ka sungut doang sabaraha bupati nu santri Yasin Rahmat dibalik Rahmat Yasin sarua sabaraha gubernur penjara eta teh akibat penyalahgunaan korupsi dan lain sebagainya. Apakah PNS itu telobaan lu mabok ambalaya PNS nu mabok gimana talaga PNS matak negara dek bener kumaha PNS lagi mabok percaya sia kaing percaya tuh atau percaya lagi nang sia nyawa nang sia bahwa PNS marabok tes urin pernah PNS Tangerang tes urin nu mabok sabaraha barang sana marabok nagara dek bener kumaha dicekal ku marabok Masya Allah karim timimiti SMP SMA mabok ambalaya baheula Yogyakarta ieu teh adalah negara paling hebat disebut lagi kota pelajar Jawa Barat Tasikmalaya kota pelajar eta teh geus boga julukan kuari kota mabok kuari sararina naudzubillah min zalik wa min zalik julukan tinggal julukan kota pelajar mabok zina Tasikmalaya julukan ada kota pelajar mabok zina Tasik Kresik Ciamis manis eta kan eta moto ngaranna moto Sunda eta kos kitu tah moto Sunda Tasik Kresik Ciamis amis manis Garut saya mau dong Garut domba Masya Allah nah
ieu teh lain sakadar disungut, tapi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah ngabogaan asmaul husna. Kangjeng nyeritakeun 99. Sok sebut ku anjeun pake menta melalui ngaran-ngaran tersebut kudu masuk hati. Fad'uhu biha. Lumantak atuh hese yang datang ke hati ulah-ulah nyebut mulain nyebut Allah ge hese sebab Allah teh mimiti asmana. Nomor kedua zatna, nomor katilu adalah ngahiji na itihadna di bahasa doang. Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allahu ya khaliquna Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Eta teh Allah Allahu Allah Allah asma Allah zat hu geus luhur. Doho keur carita asmaul husna wallah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Hayang supaya asup ka jero hate teh lain bantrak-bantrakeun kudu boga guru urang nu nungtun urang lantaran tina asmaul husna nu 99 supaya ngahiji nu 99 dijieun 7 makom. Makom teh hartina tempat keyakinan. Urang ibadat teh kan tungtungna supaya yakin. Nyebut Allah ge teu yakin mah atuh sarua bae jeung nyebut tu saejan ngan beda saeutik. Ieu maka pangeran ieu lain. Gimana we yakin atuh gitu-gitu keneh. Ibadat teh datang ka yakin urang dititahna teh. Seluruh kondisi peribadatan spiritual lahiriah keyakinan. Jadi urang nu ibadat ya lambang keyakinan lahirna kos kitu berarti keyakinanna kadinya. Jelema ka gereja oh keyakinanna berarti ka Kangjeng Nabi Isa. Jelema ka kelenteng oh berarti keyakinanna ka nirwana. Jelema keyakinanna oh ka Gajah Mada keyakin dan lain-lain sebagainya. Eta berbagai keyakinan kitabna beda-beda. Urang kuari masjid oh keyakinanna ka Allah. Kamu sholat oh keyakinanna ka Allah. Keyakinanna tah seluruh peribadatan dah dina ka Allah beda-beda. Aya nu kontinu setiap aya azan cepat, setiap aya azan cepat, setiap aya azan cepat. Ka mana pasar? Set. Tah eta tah. Nah, eta sesuai jeung keyakinanna. Allahu akbar Allahu akbar. Masyaallah alhamdulillahirabbil alamin azan. Keyakinanna tinggi ka Allah. Bocot kabeh. Langsung wudu. Kasut. Berarti tinggi keyakinan. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Jam sabaraha Mang Dak? Jam 12 angel kana ieu rada turun da keyakinanna. Turun. Oke lah, tenang jalanan. Berjamaah moal kan teh teruskeun bae kitu keyakinanna rada mundur. Allahu akbar Allahu akbar Allah. Jam sabaraha Mang? Jam 12. Aing ini hasilnya. Yang hasil ke kudang ke usia turun jasa sama keyakinan. Allahu akbar Allahu akbar adzan deui itu budak. Uyang memang ada yang enak. Geus terek adab tah. Geus terek adab tah. Henteu rada deres tah aya nu adzan ge rada deres salat mah henteu tapi ngadengnya oh ke asar asar, ke magrib magrib deres. Nyana kaingetan keneh. Allahu akbar Allah jam sabaraha ya? Oh zuhur salat henteu. Ke adzan deui jam 3 jam sama Allahu akbar Allah oh asar jar henteu. Salat henteu dahar bae bari. Eta geus sunat. Ge Allahu akbar Allahu akbar weh zuhurnya isuk ege. Isuk ege isuk mendang geus. Parah tah manggeus basi. Jadi urang leuleuh jelema kayakinanna deuleuh giat dalam salat. Sakitu bae geus. Kayakinanna teh deuleukeun realisasi ibadahna. Guys, Allahu akbar Allahu akbar. Woi salat cepat berarti tinggi tah keyakinanna. Keyakinan ge kakarak mudag waktu salat berjamaah, kakarak datang ka dinya. Encan ye aya deui
si eta kan hebat amat sih. Kunaon? Asal azan cepet horenganan aya rangda. Masya Allah, sisi masjid salakina paeh cepetnya asal azan cepet ya mah. Pamajikan lagi pemajikan datang ka ngalem ka haji hebat jasa. Asal azan banyak mah lupa pohara mimitina mah di alem. Aju angel sakina balikna. Horenganan. Horenganan buaya darat. Tah, ulah disangka lamun aya anu azan cepet ulah bahwa eta teh kadinya ulah deuleu heula. Lamun nyana teu ngaca, bener salat. Lamun ngaca heula lain. Ngaca heula rapi, kopena ge embung dengdek, ke sesengitan. Sing ade tah. Lamun deuk berjamaah aya kos kituan sing ade. Rapi sajadah nage eta kudu rada aya pencurigaan setik. Horenganan jauh-jauh mau anak we sial. Eta anak saha? Iya, anak saha? Aku. Anak satu, cak pamajikanna. Anak kurang kene. Anak kurang di mana? Kenapa ngomong guys anak kurang kene urusan. Mana-mana? Itu dekat masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cak pamajikanna boka. Jadi masih kene. Itu terserah didinya mundek diteruskeun terus mundek gesan-gesan boga anak ieu. Oh, budak asa disuat-suat ya hati. Naon? Kaing mah bebeja ke de kawin mah moal diizinan. Ngadoan diizinan datang ke kiamat aing. Geus kieu kumaha tuh? Geus kieu kumaha tuh sakeuna teh. Teu jeung anak urang ieu tah geus beres. Menang minggu mau deh. Iya ya di anak di mana? Siap sering biasa mau anak sama budak. Masya Allah bisaan berjamaah tuh. Ganjarannya langsung. Tah. Adzan giat. Itu berarti tinggi keyakinan. Oh, encan tapi maksudnya kakara keyakinan berjamaah. Nah, kuari ini bener-bener apa henteu sih ka Allah. Kakarak tidinya. Lamun geus bener-bener ka Allah tinggi berarti keyakinan. Lamun geus tinggi keyakinan, geus ibadah geus mantep jasa. Datang ka keyakinan. Ibadah teh datang ka keyakinan asal geus yakin geus. Ibadah mah asal geus datang ka yakin geus. Urang mah kuari yakinna kagarak datang ke kana pikih, make pikih. Awas. Takbir. Pos tu tartain. Mun eta teu sah. Kama fi Fathul Muin. Fathul Muin di bawah salat. Usalli fardhu zuhri arba'in raka'atin mustaqbal qala mustaqbal adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar Allahu akbar. Kalau itu udah jadi adzan. Allah sejak kaulah sholat zuhur 4 rakaat makmuman laitan bar salah henteu sebab emang nyana keyakinanna datang kadinya kita digetatkeun di jero hate Allahu akbar sejak kaulah sholat di jero Allah awas isian kos tari Allahu akbar kayak anu aduh can eusi salli Allahu akbar can kaisian bener tah can kaisian salli fadl Allahu akbar benang tapi eta urang mencari takos gitu dari takos gitu atuh emang ai was-was mah hese nah was-was geus di ditu da setan jiga nangeutina di gugu nah di Banjar gaya guru kula salah sahijina di Banjar jangan mumu salat jangan kos gitu mimi jangan mah kos gitu heula mun cara motor panas geuna
Sholli Allah encan lagi encan Sholli Allah Sholli Allah Sholli Allah encan lagi encan siap Sholli Allah apa dasar Sholli Allah karena kamu Sholli Allah Sholli Allah Sholli Allah Allah ayah salah saya guru nu kasih itu tak masya Allah macam-macam jadi Banjar itu mentak lamun nyanakeun mujana ke masjid Sholli Allah Sholli cak anak-anak ini patah setar atuh santri wani anak patah dak setar dak Allah Allah masya Allah eta salat teh kos itu asla nah tapi lamun didinya yakin atau didinya lamun urang terusnya gugu baik fikih gitu baik kajun ngaji ka mamana ge ngaji ka Irak ngaji ka Iran ka Mesir gitu baik ngaji fikih gitu baik kos tu taruh tarik Allahu Akbar tapi lamun urang det naikkeun diri ngaji thariqah menuju hakikat lain didinya teh nyin yakin urang ibadah supaya datang ka yakin teh di dieun posna 9 pos tobat pos sobar pos syukur pos zuhud pos tawakal pos kitu khauf roja pos ridho pos mahabbah eta 9 pos 9 keyakinan lamun geus boga yakin di pos eta kabeh bakal ngilu sebab asmaul husna asli nama ngan 2 hiji Adam 2 subut ngan 2 asmaul husna 99 bahkan keseluruhan asma Allah ngan 2 Adam jeung subut Adam hartina Adamu ftiqorihi ila ghairihi teu butuhna Allah kanu sejen subut hartina tetap subutu gairi subutu ftiqori ghairihi ila Allah tetap butuhna salian Allah ka Allah ngan sakitu Adam jeung subut Adamu subut ftiqorihi Adamu ftiqorihi ila ghairihi kebutuhan Allah anu sejen Adam artinya subutu ftiqori ghairihi ilahi artinya tetap butuh dan salian Allah ka Allah kan sakitu kabehna deuk numbana bae ge jangan datangkeun ka dinya dijieun lah pos 9 sok pos tobat heula sebab asma Allah teh at-taib asma Allah teh kablah dituna as-sabir asma Allah teh asy-syakir asma Allah teh az-zahid asma Allah teh al-mutawakkil terus kabeh nah didilah dijieun kurang teh pos 9 asma Allah sabur gitu sabru asma Allah tobat asma Allah sabru geus urangna engke adalah anu taib asma Allah sobar as-sabru asma Allah sabru urang nu sobar engke bakal as-sabir asma Allah syukru urang nu syukur ngaranna as-syakir supaya bener-bener urang jadi taib supaya bener-bener urang teh jadi sabir supaya bener-bener urang jadi syakir dan selanjutnya dijieunlah pos melalui ahli thariqah seluruh thariqah naon bae pasti kembali ka dinya thariqah Qadiriyah, Tijaniyah, Utsmaniyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Khalidiyah, thariqah Tijaniyah, thariqah berbagai-bagai, seluruh thariqah kabeh kembali ke pos eta supaya yakin. Ieu atulah mun geus datang ka yakin mantap. Geus kudu aya nu nuntun, mursyid ngaranna, teu meunang sambarangan. Geus kurang kuari maneh teh ayeuna mah tu kudu melaksanakeun suluk teh hiji bahasa dina thariqah jelema nu ngalaksanakeunna ngaranna salik
suluk teh artina nyucruk jalur mapak tapai. Ari salik adalah nu nyucruk jalur mapai tapai, mapak tapak mapai tapak. Ngan nu dimaksud suluk di dieu suluk maksudna ieu teh nyucruk jalur para wali Allah. Salikna nyucruk makom yakin nu dipigawe ku para wali Allah. Geus atuh kuariba suluk jelema nu salikna nu ngalaksanakeun makom yakin dek menuju makom yakin dina asma Allah. Engke hayang datang kana sifat, engke hayang datang kana zat, di mana geus beres dina asma bakal datang karena sifat, engke bakal karena afal. Asal geus kaharti asma jeung sifat jeung afalna bakal kaharti zatna, yakin kan? Jadi mau yakin mah engke kurang dibuka-bukakeun ku Gusti Allah. Lamun urang geus datang ka yakin mah, buka mata urang nu ieu, dedeulean mah lain nu ieu. Ciri urang nu ieu dibere dedengian lain nu ieu. Geus yakin mah beda. Ambean urang nu ieu tapi engke dibere, ambean nu lain ieu dibere henteu selalu dibere. Di mana hayang? Di mana teu hayang osok dibere. Ngan urang embung. Geus. Dibere dedeulean ku Gusti Allah tuh. Jadinya nage kaget, ya Allah kok dibere kos kieu? Kok dibere kos dedeulean nu lain dedeulean nu biasa. Dedengian nu lain dedengian nu biasa. Ambean nu lain ambean nu biasa. Sidina Umar bisa neuleuh bala tentara nu aya di Yaman, coba bayang. Cak Sidina Umar naik aljabal kadeuleuh kan ku Sidina Umar bala tentara teh ieu dihandap sedangkan musuh nyerang. Cak Sidina Umar teh sia lamun kaburu ka musuh datang kadinya bisa kaserang. Hei aljabal maksudna naik kalur kabeh sahabat naik bari nanya, "Woi, suara Sidina Umar tah mah?" Suara Sidina Umar. Sidina Umarna di Madinah. Kadele ku Sidina Umar dibere blak, insyaallah aya tamu datang namu ka Sidina Utsman. Cek Sidina Utsman tadi mana di jalan zina. Zina, masya Allah ngarasa bahwa nyana tadi di jalan teh aya awewe ditanya terus dirada dipaksa dideuleuh gitu, berarti kan zina mata. Cek sahabatnya masya Allah Kangjeng Rasul geus teu aya, tapi aya nu seperti Kangjeng Rasul bisa neuleuh kulana di mana. Sidina Utsman cuma nangis, ya Allah ya Rabb, poho bisa kadeuleuh tah mata-mata jelema anu jelalatan teh bisa kadeuleuh. Bisa kadeuleuh aya gambaran di mata itu aya sarwitian mata kadeuleuh katempo. Gitulah jelema geus boga yakin, masya Allah. Moal ki Balam bin Ba'uro geus boga yakin, ketika yakin teh dicabut ku Gusti Allah aras goyang mengadoa. Muridna bisa hiber, masya Allah karim. Kos gitulah ilmu yakin. Islamun ilmu yakin mah kumaha tah mun geus datang ka ilmu yakin? Suluk. Sesuai jeung perintah guru dina Asmaul Husna anu kuari ngan dijieun 9 makom. Lamun maneh geus datang kana 9 makom, hiji makom ge geus boga rasa. 2 makom komo geus datang ke 9 makom geus hirup bisa hiber ka mana ge. Rahimallahu ahi cak Kangjeng Nabi buka ngaramatan Allah ka dulur kura Isa lau zada lamun tambah keyakinana lama syafil hawa niscaya nyala lempang di awang-awang cak Kangjeng Nabi. Beuh dulur kura nu ngaran Isa lamun tambah keyakinan bisa hiber parah tah kos karena itulah ahli-ahli Allah. Geus lamun jelema geus ibadah datang kadinya moal aya anu dimudap dimodif, moal aya haram jadi halal, halal jadi haram, teger bae. Allah nu dideuleuhna. Lain duit, lain dunia, lain jabatan, lain tata, lain kemuliaan, lain keagungan, hiji Allah ngeunah teu geurah ku masia. Aing mah parentah Allah nyampe ke titik sakitu. Karasa ku sia menang hidayah sia, teu karasa sia atsana sia cilaka ujianna. Ih, aing mah moal ngaji cenah ka Cilok lah kos kitu mah tah jelas. Can wanita ada sia ngaji ka dieu. Aing wanita henteu naon henteu mere di tilok sia. Emang tuh cenah kiai mah hayang dibere. Tuh sia lain hayang dibere mere ge tilok.
lain maksud aing hayang dibere teu sia sok mere tante atuh teu cenah ngajina ge di Takal Buah teh eta karasa pan Gusia ngajina di Tangkal Ambon kitu mah cenah kieu hayang dibere ulah nyebutkeun kiai hayang dibere henteu sia geus mere encah can sakjana teh atuh urusan hayang dibere hayang henteu mah teh urusan aing mah kumaha aing jeung Allah ai sia di cenah aing mah boro-boro mere wau ge henteu atuh bukan sia badak nu di luar mah eta mah lah sok di luar teh sok bisa bae henteu atuh geus kuareng teh di aku deui geus kabehan lain nya di luar gitu amat sih atuh kitu bae eta mah geuh cenah kieu na hayang dibere urusan hayang dibere jeung henteu teh urusan aing salah aing bener-bener aing sia geus jang bere heuh nya tuh encan cenah wau ge henteu embung wau geus dipenta enggak ada tah ieu kan gulak ate urang lempeng ka Allah dijieun seperti kitu babari zikir nama ilallah cau gede ilallah aya di berena rada gede ilallah panjang zikir lagi doa na ge geus kararieu kieu deui sugan teh geus naik deui udah deui seberes teh nah iyalah nu hese datang ke makom yakin mimiti urang mun tobat teh mah tobat terus tobat ka Gusti Allah tobatna ge aya 3 rupa tobat syariat tobat thariqah tobat hakikat tobat syariah mah eta teh awamir wan nawahi urusanana zahir perintah jeung larangan kuari naik geus bisa eta majang geus sapopoe naik kuari tobat dina thariqah urusanana qalbu kecenderungan qalbuna kana dunia kecenderungan qalbuna kana nafsu kecenderungan qalbuna kana materi dan lain-lain sebagainya tobatan lempengkeun ka Allah melalui tafakur jeung muraqabah naik set datang ka roh tobatan tobat hakikat ngaran lain bantrak-bantrakeun ko bogus karolot bantang ka modar sanwal bisa tah moal lain babagan kudu pepegatan heula jeung dunia pepegatan heula jeung makhluk pepegatan heula jeung karamean jadi berarti cicing sorangan teh indah baturna teh ngan sakadar tasbih Allah baturna teh sakadar Quran maca Quran baturna sakadar kitab eta lah nu jadi batur kabelah dituna hiji be nu jadi batur Allah kuncina kuari kunci bahagia amat aing teh nyaho ka pangeran anu asli pangeran teh nu ngadamel langit ngadamel bumi katuteusina batur mah gagah jeung sugih teu wauh ka pangeran eta aing mah bahagia dibere nyaho ka pangeran nu asmana Allah masyaallah karim senang luar biasa lantaran Allah mah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir terus senang insyaallah Allah teh anu boga rahmat Allah teh nu ngarahmatan Allah teh nu Ghafur Allah teh anu maha hampura Gusti urang boga dosa dihampura senang boga pangeran modal gitu ketika urang kesusahan rahmat Allah turun senang masyaallah ketika urang butuh dibere ku Gusti Allah senang boga pangeran kos kitu 2 nomor katilu pangeran nu nyieun langit katuteusina anu mawa rahmat selalu ngarahmatan selalu babarengan jeung aing ya Allah di mana innallaha ma'ana Allah teh bareng jeung urang wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah teh bareng jeung urang di mana bae urang ayana innallaha ma'al muhsinin Allah babarengan jeung nu nyieun hade innallaha ma'as sabirin Allah babarengan jeung nu sabar aing mah tenang sebab bareng jeung Allah nu nyieun langit jeung bumi geus ka mana moal sieun kamana moal sieun sebab geus boga rasa ilmu teh lain disumut tapi kerasa ku qalbu kerasa ku roh yakin darana nikmat geus hirup udang peuting geus teh sieun sebab Allah bareng jeung aing Allahu akbar teu sieun ka pocong teu sieun ka kuntilanak ya teu bagus kitu aing mah jeung Allah jeung bogana awas ya bejakeun ku sia ka Allah kuntilanak goblok sia ka aing
keur bareng jeung Allah bejakeun sia ku ka Allah tolol sia sieun ge kudan aduh panas aing teh balik ka raja aing aja pendi balik kana ka rajana minta pertolongan ya Allah ya Rabbi pocong gitu kayaknya aing sia pocong aing jeung Allah ya ulah sembarangan sia langsung indit pocong jet cier kabeh urang dak dileuweung sorangan aya bae eta buaya di kamana sia buaya calangap aya sia gara calangap sia makhluk Allah aing makhluk Allah ye Allah na keur bareng jeung aing awas sia bicara calangap ge sia teh nang Allah keur barengan jeung aing nah leo sujanana buaya geus mau bejakeun ku sia aya sia ngalaleg aing awas sia goblok sia makhluk Allah aing makhluk Allah sia teh nang nyalangapkeun Allah aing teh keur babarengan jeung Allah bejakeun sia ku aing ka Allah langsung nutup sieun sok keur bejakeun sok ku ari urang coba ka Taman Safari turunkan di mobil kurang aja pendi saya pas di maung deh wah hai sia makhluk Allah aing makhluk Allah iya makhluk Allah aing makhluk ku baung dioyak-oyak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un keyakinan mah di dieu tah di kolbu jadi urang teh ibadah datang keyakin puncakna keyakinan ialah cek Imam Ghazali ti Kangjeng Nabi terrealisasi tentang pembenaran orang terhadap Allah datang ke mana orang ngabenerkeun Allah eta yakin ulah wakakan kos kitu renen teh luhur teuing dina perebah rezeki bae heula wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha setiap nu kumalandang di alam dunia ieu teh Allah nu ngarizkianana eta kecap saha kecap Allah sia percaya ke Allah bahwa Allah pangeran percaya eta sia yakin eta sia percaya bahwa eta ayat ti Allah yakin sanu ngomong eta Allah yakin mah cantang tuh percaya bener percaya nama bener yakin cantang tuh gerak mulai kurang guaridet bae orang magahan ngaji tong ngaji jeung budak adang kai mah ka jauh beas wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha baca habeka numbak sebuah moal ge ka ayo baca deui wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha jalaparkeun ka ieu nya geus kieu kumaha tuh ngautang sia ka itu ka warung ngautang ge maerna kongkorong sia tenang aduh kak ayat ngarusak kongkorong kak baca kurang mah ngagidug beta mulai guys dah diuji keyakinan ku Gusti Allah magahan ngaji emang kumaha gitu ulah deuleu kiai geus atuh mapan ulah deuleu kos Habib Lutfina ulah deuleu kos Habib Umarna ulah deuleu kos Kiai Buyana deuleu keur ngarayapna emang kumaha gitu Masya Allah tah kos gitu mulai geus tah geus ngojeknya mulai ngojek turunnya na ka syariat geus mal naik satungtungnya nang ngojek coknya di Kanjeng Nabi ge bersyariat berarti nyana bersyariat geus teh mah jang contoh doang kan Kanjeng Nabi mah apa Kanjeng Nabi butuh henteu teh mah jang nyontohan bagi jelema anu teu mampu kos kitu mulai nu dagang karung tani eta jelema nu teu boga keyakinan ka Allah nu kos karari itu teh
mengpelehe eta mah teu boga keyakinan satungtung jelema dagang teu boga keyakinan geus beres tali teu boga keyakinan usaha teu boga keyakinan berarti aduh aing mah lamun teu tani atuh teu dahar kadinya aduh atuh aing mah mun teu dagang atuh teu dahar geus keyakinan jadi dijadi karung dijadikeun pangeran punyana tuh sawah dijadikeun pangeran pabrik dijadikeun pangeran PNS bupati dijadikeun pangeran punyana pagawean tak eta teh ngomong geus luhur dina syariat mah masalah dagang teh aja urang mah bersyariat mantak lamun encan waktuna bertoriko ulah sok totorekatan ulah sok totorekatan ulah ngomong ente torekatnya apa sih ana mah Qadiriyah ananya Nasabandia ente di mana musiknya ana di sono iya udah ente dagang apa aja tas torekat yang ngobrolin dagang goblok ente dagang apa anak mah dagang itu apa namanya warung kelontongan ente anak mah dagang gas teka belum gitu ku gas nanya ngobrolin torekat aja dagang nah aku harikan kau sekarang itu kula sering jasa kula ditanya kayak torekatnya apa tahu dah saya mah nggak tahu yes ayah batur aing mah nanya kasih moal ditanyain teh hayang urusan kos gitu ayah batur kalau situ torekatnya apa saya Naksabandia guru saya mau sono musik sono oh kalau mau udah saya ajak sono iya udah beres kebal ditanya situ dagang apa sih saya dagang gas alhamdulillah apa norekat teu meunang dagang lain teu meunang encan wayah norekat ulah sok dagang ulah sok tani ulah keur mejehna sulukna deka Allah mungpruk paeh hirup-hirup antak atuh hese norekat hese saja lemana dijawab babarian ya kita kalau nggak norekat nggak kenal Allah iya tuh ngomong atuh secepling-cepling apa bari ngomong atuh iya kapan kita kenal sama Allah ya kalau nggak norekat ya kagak bisa udah kita norekat aja mumpung ada kiainya cekan teh tah datangkeun ka yakin set sok kumaha ieu datangkeun ka yakin bahwa setiap buku malandang pasti Allah nu ngarizkian sireum teu boga pabrik hirup kupu-kupu teu pernah nyada jadi karyawan hirup manuk teu pernah nyada boga pabrik hirup kunaon atuh sia dibere akal jeung pikiran eleh ku manuk eleh ku sireum eleh ku kupu-kupu sia je nu matak kuari mah beurit ge beurit kuari ngahiji jeung urang beurit baheula mah beurit gede teh kan aya di pasar pantes lantaran urang pasar mah kos beurit kabeh kuari mah tah ka kampung mah ngahiji kuari beurit jeung urang urang aya beurit urang teh beurit ge ngomong sia nu beurit sia nu beurit engge nyaho cih sia ngalawan mun urang ngomong mah kos kitu tah pamajikan orang beurit sia ke pemajikan orang sia nu beurit dicalakin cokotan bae beurit sia salagi sarua deui beurit siapa beurit landak wari teh lambang beurit ngahiji jeung urang kahirupanana geus akur jeung nyana tuh terus tah ieu tah asal boga yakin makan lain disungut di jero hate aing boga keyakinan yakin teh kan tina ilmu heula bahagia nyaho ka pangeran bahwa pangeran Allah aing senang jasa Allah teh sebab Allah nusugi sok mereka aing teh ayo babarengan jeung aing keyakin urang ketika urang nya teh dibedak atuh tinggal urang ba Allah babarengan jeung aing masyaallah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti pan bareng jeung abdi teh bareng ka jeung Gusti abdi makhluk Gusti aceuna ku dipaehan ku Gusti kudu teu dahar atuh mangga bae aceuna atuh abdi nu dibere nyanggakeun sadaya-daya Allah mah maha kawasa ayalah jelema liwat set jelema asli jelema keur cicing bae Mang ieu budak cicing bae nya Mang keur naon keur naon hayang roti tergantung keyakinan lamun nya keyakinan datang oh ieu meureun ti Allah datang roti datang hayang dia dibere dua datang ka dina keyakinanna mun aya keyakinan leuwih nur Mang hayang roti cicing bae aing geus kumaha Allah bae mun ditawaran coba hayang jawab kumaha si budak ditawaran cicing bae penting bangun lapar tinggalkeun bae tah los jang sia berangkat kan tinggal urang ngadahar
keyakinanana encan luhur kene eta masa kitu mang mang bangun lapar ya cicing hayang dahar tah roti ayam cicing ieu budak lamun ditinggalkeun asana paeh sanajan dibere roti bae ka babaturan ka dis ya pang nyalangapkeun calangapkeun bere roti dorong kucai dorong deh darah gedean cak batur darah gedean dorong deh kucai dorong deh tah coba kan saya sedang bentanya alhamdulillahirabbil alamin itu bisa keur nyoba keyakinan datang ke mana ieu ternyata orang kana lamun urang nyakin geus tinggi jasa diwapan ku batur ulah hese nu gering bapak urang batang ada harta bohong para rakyat lamun teu dahar geus bahaya ieu mah geus tahu tanagan mana mak ieu yang geus daek dahar heuh sajeun bubur coba bieu bubur oh tuh bapak calangapkeun eta aya rezkian keneh mah dicalangapkeun bapak urang calangapkeun inuman seprit mana seprit manya nu gering seprit jang aing iya nu gering itu aing mah kudu seprit tuh eta aya keneh rezkian mah kajeun kuku mah dicalangapkeun bae rizkina datang ke mana Allah nu ngatur urang tinggal keyakinan bae nu gering ya aya keneh rizkian mah ti Gusti Allah datang bae ka beuteungna tah tinggal urang keyakinanana heuh nya teu daya teu upaya orok teu bisa usaha dipangusahakeun atuh urang ge sarua bae lamun urang boga keyakinan orok boga keyakinan ka Allah can loba dosaan kos kitu aki-aki gering kieu dihuapan urang ge boga keyakinan kos kitu dihuapan urang urang boga keyakinan ka Allah cek pemajikan kak ieu pokona cicing kak barang balik Cicilongo ka jokos kieu kak emang ngaji naon di ditu kak jadi kos kieu kakak ieu cek pemajikan aing sieun tinggalkeun ku aing goblok barang ditinggalkeun aing pae sorangan pamajikan lah teritoel ku Allah sebab janana yakinna kelalagaan lain deuk nyoba diri ku sorangan ka Allah nyoba ka pamajikan coba pamajikan ka aing ngaladenan tante atuh moal bisa kuduna ka Allah ulah ka pamajikan lamun urang tawakkalna ka pamajikan salah coba pamajikan aing ngaladenan aing tante salah ka Allah sebodoh cek hati aing mah deuk ka Allah bae deuk indit sebodoh Allah moal ge ka pamajikan ge engke ge nyana ge ngagerokeun anakna itu abah sia tas ngaji di Cilong jadi kos kieu emang ngaji naon sih tadakeun coba ka babaturana tadakeun oh ngaji torekat bah ulah ka ngaji torekat atuh jadi kos kieu dicalangapkeun minuman beres deh ngeunah teu ka ba mun aya mah daging kotok sial ieu pulang pilih segala terjadi mah dorekat da punya milih kos gitu atuh aya dorekat mah ku pameran ti Allah nu datang ka jadana kumaha ti Allah karak nah tapi lamun nya anak geus bener-bener sesuai jeung petunjukna engke ge moal katahan ka jeung kumaha ge sebab aing tenang jasa boro-boro babarengan jeung Allah nu bogana kakarak bareng jeung sugih bae urang geus tenang jasa aing bareng jeung si anak tenang jasa tah iyalah walillahil asmaul husna ngahaja kukula teu dicaritakeun secara spesifik besi diturutan ai kiai onom jeung santri nurutan ge geus aya modal ieu masa tukang karung nu karari itu patut tungtung nama pan ngamalacin bah emang enggak dagang lagi enggak abah norekat sekarang tuh karung mau dikemanain bah
Udah bagaimana Allah aja bakar-bakar dah. Kan salah ilmuwan mah. Udah bakar muka mana apa mau udah muka Allah aja. Sapoe 2 poe aja nak kuat. Ya kan seminggu Pak ini gimana ini kesononya emang kenapa akan itu dapur gak kebul gimana Allah aja udah kalau gimana Allah mah udah saya mau pulangnya pada pulang semua sini ada sendiri sama Allah ya jangan atuh gua sama Allah juga gak kelihatan berarti kan tahu ilmuwan bahkan kos gitu mepet bayarnya nami lu balik iya dua ilmuwan makan aja aing mah berkeyakinan Allah bareng jeung aing. Oke, pan Allah mah gaib, justru aing teh ya endeup ngarealisasikeun pembenaran aing terhadap nu bahagia gaib. Allah teh nyieun langit jeung bumi aing supaya ngarasa bahwa ieu da dabelan Allah. Ieu mah kakara caritaan doang. Allah teh Rahman, Allah teh Rahim. Aing mah hayang keuna karasa bahwa Allah teh Rahman, Rahman Allah teh keuna karasa ka jantung aing. Rahim Allah teh keuna karasa ka jantung aing. Coba aing mah hayangnya moal ngan sakadar dibaca ya Asmaul Husna tapi kena karasa ku diri aing ku jiwa aing geus babor sia kabeh aing deuk jeung Allah geus leuweungan disengseurekeun ku batu aja nih disengseurekeun yang kerjeng Allah ieu dihina ku batu bas da salek sia aing mah kerjeng Allah ieu tata lamun terus tah secara spesifik tah di antara Asmaul Husna ngaran-ngaran Allah mungkin ditarurutan ku nu teu ngaji cilaka aredan kabeh redan ya tan mantak ieu dicuptek lantaran ieu besi kieu padahal mah encan guguru salah mantak jelema ngaku torekat kayawan encan guguru kajen kukumaha ge atau gugurna teu anggeus di deuleu langkah-langkahna di deuleu zikir-zikirna encan komo hajunyana ngaijazahkeun zikir mah encan salah fitnah kajen kukumaha ge zikirnya lain berarti ulah tapi ulah mengatasnamakan tarekat zikir biasa bae lamun nya mengatasnamakan tarekat berarti geus kudu aya makom-makom anu kunyana dilewati sedengkeun kanyawan ku ahli nama lain tah mah kajeun kumaha ge tain cilakana kuari teh geus ngamursidkeun sorangan kula mursid di mana Haji Mursid sugan teh mursid naon atuh sabodo si Haji Mursid mah ieu aja kuari barang jadi ahli no aja torekat teu wau jeung jelema emang kudu kitu barang kuari geus torekat kehidupan lain kitu antara keur suluk jeung geus jadi kudu berbeda ilah Asmaul Husna walillahul asmaul husna ngan ngahaja eta henteu spesifik cara-carana beusi ditaluturkeun ngan engke geus datang ka yakin berarti geus aya rasa beda jelema ibadah geus boga rasa kemelang kapimplan peuting jeung beurang bakal akur bae neuleuh jelema nu di deuleu makhluk Allah nah adapun urusan mulyana hiji inna akramakum indallahi atqakum selain anu takwa teu dianggap jelema mulia kajen teuing bupati gubernur presiden sugih saadab-adabnyana sadunya pangsugina satungtung teu takwa teu dianggap jelema mulia sebab jak Allah inna akramakum indallahi atqakum nu pangmulia mah nu takwa lain sugih pan di mata urang anu sugih nu mulia nu gagah nu mulia asal boga mobil bagus horenganan menang sabulan dicokot deui ku dewan sial katipu urang walillahul asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna wallahu a'lam billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim faslun utawi kilah iki ku fasal sewiji al-hadanatu hidlu man la yastaqillu wa tarbiyatuhu tawi hadanah utawi ngurus iku ngaraksane wong kang waranana nunggelan yasiman ibnu man la yazdagilu
iku ngaraksani ing wong kang ora nanunglan iya si man lan nguruse iya ing man wal inasu al yakubiha lan utawi wadon iku kang leuwih layak biha kalawan hadona wa aulahuna umun lan utawi kang leuwih utamane wal inasu lan utawi pirang-pirang wadon aryaku iku kang leuwih layak biha kalawan hadona lan utawi kang leuwih utamane umun iku mbok Uma ummatun kari sakembok yudlina biinasin kang nyakantet ya ummahat kalawan pirang-pirang wadon yugaddamu akrabuhuna alidendingin hopo kang leuwih para ke umat wa jadidu taqaddumu wal jadidu lan utawi ka jadidu taqaddumu bu'dihim taqaddumun wa jadidu lan utawi ka jadid tuqaddamu ba'dahunna ummu abi tuqaddamu iku dan dinginkeun ing dalam nusahusana ummahat opo ummu abin mboke bapak summa ummatuha kari-kari sakem boka ummu abin al-mudliyatu sakehe kang kentet biinatin kalawan pirang-pirang wadon summa ummu abin kagalik kari-kari biang saking biang bapa saking bapa aleka yang mengkodo al-mudliyat summa ummu abi jadin kagalik kari-kari biang bapa saking laki kagalika aleka yang mengkodo al-mudliyat wal qadimu al-akhwatu wal khalatu alaihin lan utawi kaul qadim iku den dinginaken sakehe iku den dinginaken opo sakehe al-akhwatu dulur wadon wal khalatu lan sakehe bibi alaihina ngarikaken ingatase al-mazkurat satajan urang neraskeun pangaosan urang bacakeun heula Fatihah hiji kanggo almarhumah Ibu Juriah binti itu Fatimah binti Sa'id kemudian Haji Sarbi bin Haji Sana meninggal Gudang Tiga Raksa. Buat guru kita yang sedang sakit, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi Kuitang, Jakarta Pusat. Haji Sarah bin Mu'in meninggal Senin, Kampung Sewan, Tangerang. Kemudian Maimunah binti Haji
Allah Usun bin Haji Neneng Amanah binti Kiai Haji Ahmad Herum Haji Muhammad Toton bin Haji Yusuf Muhammad. Terakhir ialah keluarga tokoh Mas Haji Tabrani. Anu pedamang mudah-mudahan dienggalkan damang, mudah-mudahan ke Habib Abdul Rahman di pasihan sobat, tur di pasihan enggal damang. Nungantunkeun mudah-mudahan dihampura sadaya dosana, dilegakeun dicaangkeun di kuburanana, dipasihan nikmat kubur ku Gusti Allah. Bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Din iyyaka na'budu siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya masaya nanya bagaimana hukumnya main musik seperti band dan bagaimana orang yang mendengarkan. Alat musik kita kasutkan karena alatul lahwi, jadi haram mutlak. Mutlaknya jadi tengah kasutkan karena alatul lahwi, jadi haram. Musik teh haram. Mual dinanawankeun paling dikerebekkeun doang di neraka. Nu ngadengikeun ya makmum atuh berjamaah sarua bae. Dihijikeun ya. Ulah sok main musik pegawaian Kristen main musik. Ieu mah punten bagi ayu kumaha ngaosan meninggal. Kurang sempurna hukum tajwidna. Kumaha ngomong non gitu ngajian di meninggal tajwidna kurang bagus. Baraka tuh baraka lamun urang kuli ngajian di maot kuli ngaranna ge teda kudu bagus makhrajna. Lamun teu bagus misalna huruf naon teu bagus ente sakabehna teu bagus, meureun to nu kurang bagus atawa bod nu kurang bagus. Saeda tanu disiksana nu kurang bagusna tah. Nu teu kudu dibayar. Nu teu kudu dibayar nu gorengna tah jeung nyana doraka. Ulah bae tuh nu tajwid teu bagus mah. Kumaha gasing mayitna ngaberatkeun atawa henteu mayitna urusannya nama. Moal ngamomononan moal. Hanya doraka lamun urang tajwidna kurang bagus. Hitung-hitungan ekonomisna sabaraha nyana nu kurang bagusna etalah anu ngurangan kana ujrohna. Di samping ngurangan kana ujrohna oge ngadorakakeun ka dirina. Ulah mun kurang bagus makhrajna jeung tajwidna ulah wani-wani ngajian kuli kamu ngaranna kan kuli. Jangan sorangan ge berat komo kuli. Ulahnya kanyahoan bagus jeung gorengna bebeja ieu kabatur ngagurukeun berarti geus bagus encan ieu makhraj ieu mun encan ngaguru deui. Ulah waka dijual ka batu. Lantaran barang goreng mah dijual teh atuh murah hargana. Nya kitu. Duka dengan musonib dina ieu pasal rek nerangkeun habona. Aya istilah habona dina fikih. Habona teh pertanggungjawaban, nanggung jawab nu kudu diurus.
saha tetenu kudu ngurusan Zaid rumah tangga jeung sarwiti boga anak imah tangga geus 2 tahun tuh alhamdulillah kuari ngalahir anakna di bulan Rajab di ngaranan Muhammad Rajbi Rajab berarti kudu hese-hese bongana Agustus Agus Desember Desi Oktober Oktavia babari bae ngaran begitu kameran keur sasapu ngaranna teh ya Runta babari kolot bae lama begitu baik boga anak Ki Zaid teh kagarak sabulan aiprak eta Zaid jeung Sarwiti teh masyaallah cek sok gede badai datang berarti nyanang geus teu bisa ngendalikeun nu tadina surat cintana sehidup semati poho kuari surat cinta anu dijadikan mustika kunyana diteden di handapeun lamari kuari cekcok gede luar biasa gara-garana Sarwiti SMS-an jeung lalaki saja menajalelah ya kuari awewe ninggalkeun salaki di Cikupa tarololnya saya nah cekcok ternyata itu bisa dipertahankan Zaid nibakeun tolak ka Sarwiti geus teu hayang deui aing taya kuari status akan pisah tadina tolak hiji susugana we ka ditu bisa rujuk deui tanya deui Ki Zaid kumaha nek rujuk deui teu hayang aing memoal ngaletak ciduh aing waduh keras Ki Zaid lain dirujuk tambah deh tadi tolak hiji jadi 2 tolak deh wae 2 sugan MP menang sabulan teh sugan MP nah kuari ditanya deh lantaran karak boga anak sabulan nah ieu kuari ditanya deh terus henteu lain deh terus endahan nambahan deui hiji 3 bain kubro cak aing moal balik deh emang kos eueuh deui bikang eta kos kitu tah kagarak modalnya anak kuaing leuwih na dipikir kuaing bahasa hawa nafsu teh kos kitu kesimpulanna mah teu pisah bae nah ieu nu jadi masalah anak nah saha nu ngurusan Nukuri jadi masalah soal pengurusan anak ieu saha ieu nu ngurus hiji ngurusan mandianana nyusuanana
kemudian kabelah ditunan narbiahna ngisingna daharna ka ieu saha nu ngurusan jeung saha nu ngabiayaan jeung datang ka iraha ngurusanana rapih di agama mah sebenarnya mah lamun urang nuturkeun Al-Qur'anul Karim bakal kos di sorga hirup teh nikmat salaki ngabogaan hak pemajikan ngabogaan hak diatur ku agama urusan imah sangga lanjut jeung enggesanana aya aturanana urusan kenegaraan rakyat jeung pemerintah cukup dina Al-Qur'an ngatur Kangjeng Nabi geus ngalaksanakeun berikut para khulafaur rasyidin dilanjutkeun ku para tabi'in nikmat jasa hirup urusan muamalah dimimiti jual beli gade menggade injem nginjem minjam meminjam geus aya carana sakitu rapih urusan ketetanggaan urang jeung tatangga geus aya kabeh geus cukup dina Al-Qur'anul Karim ngan kuari urang teh diserang ku Yahudi sehingga Quran teu meunang berkibar. Teu meunang we Quran teh jadi tolak ukur di hiji negara. Oh mau di Indonesia macan pernah make hukum Al-Qur'anul Karim. Padahal mah di Indonesia mayoritas Islam. Teu kuat negara urang sebab baheula ngiblatna ka Yahudi. Terus datang ka kuari coba-coba urang hayang negakeun hukum Islam di negara perang. Kita kula mendek nanya bae endek hayang apa henteu perang. Di jero majelis yang ngomong hayang ge. Balik sia ka imah. Baik perang bong udah enggak mending ngeridit baik bong perang resikona luar biasa paeh pan perang padahal engke paeh kuari pas mendingan paeh kuari memperjuangkan agama modar sorga mendingan diangelkeun tapi paeh ka neraka mendingan kuari mah mending kuari keluar berarti maju buktinya kita puasa Rajab bae berat negakeun agama teh pohara komo di akhir zaman kuari boro-boro urang dek make sistematik Al-Qur'anul Karim diterapkan sebagai sistem di negara cacak-cacak ngomongkeun agama lempeng baik lurah kasinggung camat kasinggung bupati makomo kasinggung biasa padahal mun ditanya agama nanaon siap Islam ketika nyaritakeun Islam nu bebeneran kasinggung sebab di benak hatina geus kalimpudan ku hawa nafsu sinar ilahina letik jasa tuh kanyawan letikna praktek agama Islamna nyana asa-asa mentak di akhirat bupati, gubernur, menteri ditimbang jeung tukang toge. Loba iman nih mah loba iman. Atuh beratan tukang toge. Oh, tukang toge teh berat ya. Isi ya tukang toge bisa berat gitu aing mah baheula ngaji bae. Aju nuturkeun agama bae sabodo ting nagara managara bae geus aing mah teu peduli. Ih, mah hantep sia mah. Emang urang gitu atuh dagang toge ge rugi bae aing mah tuh. Lah, pokoknya teu diarurusan.
luhur sama tukang toge. Dibandingkan jeung terlalu peduli tentang hukum-hukum manusia, kuarina mah bagus, kuarina jaga di akhirat mah rosak bakal. Pokoknya naik ke surga maka surga lantaran aya imanan ngan kekerbekan heula. Sabaraha kebal lagi ya 1500 tahun lah. Pancene kiai mah bangun ngayakinkeun aing mah yakin jah sejak macaan bae Quran. Nyana nu teu yakin jelok maca Quran. Wani disanghareupeun ka Gusti Allah. Yo ayo. Mun teu ngrebek heula sia. Itu ku yakin-yakin we mah. Lah cenah meureun bohong. Leg-leg kabohongan sia. Aya nyaho. Ieu mah keur nyarita. Tak urusan nu kos kieu geus alis. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Mun can anggeus moal ka dimawatan Kang kieu. Mantap kurang mah kuari ngaji teh asalnya ho bae heula. Boh pedagang, boh pejabat. Asalnya ho bae heula bener teh kos kumaha abeh datang ka imam merenung. Minimal tepati sombong teh. Oh, aing teh orang tepati bener. Tah minimal kos situ bae. Ulah asa aing dasi ambay-ambayan. Balok di dieu bola lade. Haju asa bener bae pan eta mah pan ngaranna nu kos kitu mah tah katinggang tangga modar. Salah aing ngomong tah. Aduh, Masya Allah. Minimal orang teh introspeksi, aing orang tepati bener nih, Masya Allah. Istighfar, tepati rosa takabur sanajan ngajabat, sanajan bergelut di ekonomi. Di satu saat mah nyana teh berpikir hayang ngabersihan awak gitu. Sebabnya oka bener. Lamun teu oka bener mah datang ka pae pan terus bae naudzubillah min. Mendak eusina ngaji teh kadanan ku langsung dipake minimal atuh jadi koleksi bae heula di jero hati. Jang engke jaga ketika geus hayang balik ka Gusti Allah aya bahan. Mun teu dicaritakeun nu aslina dikira nyaho. Dikira nyaho. Sakadar nyaho bae heula. Silanan subhanallah geus nyaho mah aya pitulung Gusti Allah subhanahu eta lamun dibere taufik kos kitu tah bahasana mun teu dibere taufik teh aya ngaji aing ngaji sekarang itu jasa ulah ngaji ka Cileumeup dicarekan bae aing nyangan deui Kiai Golkar bisa disogok oh dia babarengan jeung Kiai Golkar dari itu rombongan berjamaah masuk neraka jahanam sia ka ditu. Cek kiai, waduh, cek kiai Golkar sombong amat sekali-sekali aing nyomongan sia lah. Aduh. Tah, ieu dicaritakeun pengurusan budak atawa boga anak edan, kemudian papisah indung bapakna. Mun kamari nyaritakeun pengurusan pamajikan jeung anak urang babarengan imah tanggana atawa ngurusan bapak babarengan imah tanggana ngurusan emak babarengan imah tanggana na kuari mah papisah ieu nu ngurusan anak ieu saha ieu nu ngurusan anak ieu ieu lah. Jadi kesimpulan nama di mana-mana aya dua pasang, sepasang suami istri boga anak, kemudian kandas di tengah jalan papisah. Nah ieu kewajiban ngurusan anak di bawah umur memeh tamyiz. Ieu supaya orang lepas tanggung jawab di dunia, salamet di akhirat. Alamat abeh tanggung jawabna mantep dilaksanakeun ke di akhirat ketika disidang kurang teh aman. Pan ieu aduh komo nu nyandung mah ieu nu nyandung.
unggal pengkolan aya anak, unggal pengkolan aya incu, unggal pengkolan aya anak. Ih, tadu nyararandung teh lain jore nyandung na ambalayah teu ngurusanana tah goblok jasa tah. Tolol tadu nyarandung teh tololna kos kitu doang. Ai nyandungna mah dititah ku agama, ai teu ngurusanana tah. Pancen kiai kitu amat pang aing teh sedih jasa neuleuh awewe mamawa buntelan mawa anak ka ieu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam kitu datang. Orang mana sih neng? Cikupa. Aduh bener ya. Macam kamu nggak salah lagi kemana cina kawin deh. Emang tukang kawin nih cina lagi gula. Tetap tadi nanti neng dah punya macam di pelet beren punya nanti. Nah di pelet tetap beren bogoh baik. Lalu bohong cina kiai mah. Ibu anak cina urusan tanggal 2 nuiji ditungtu nuiji diais buntelan do gede. Paneta orang Cikupa tolonya ada takut situ. Iya nasib dari dikumahakeun. Insyaallah. Aya di nu kieu. Aya lalaki buka pamajikan tilu. Ngancam ka pamajikan. Awas ya. Kajian teh aing teh dagang kamu doa awas ya lamun dagang kaki uci cicing aing. Ngancam pamajikan. Sebab aing wau panjang ki ucina awas ya mun pokona mah sia lamun kai masih uci dicapi japai. Atuh jana bebe aja dia tolong. Aya bae. Sakjana aing teh nyaho meureun. Nyaho. Aduh Gusti Allah. Wis macam-macam nu nyandung mah gitu kan. Nu nyandung macam-macam. Atuh endeu ka mana nyana ngomongna kitu ge keur dihareupeun ketika teu balik-balik mah panjana deuk menta tuluna ka mana. Atuh jalan tukang nyana. Waalaikumsalam. Sebenarnya mah cenah kula diancam ieu teu meunang ka dieu. Ajupan atuh ka dieu, ulah gandeng cenah kiai. Siapa diancam monggo ka dieu ongko. Aduh, macam-macam. Nah, ieu hadona ieu. Zaid imah tangga jeung sarwiti teh kandas kemudian teu bisa dilanjut. Sedangkan boga anak kakarak borosot bubulanan perlu pengurusan anu intensif anu bener-bener positif ngurusan anak teu meunang ngabaikeun ta ieu dibabkeun di dieu ngaranna bab habona eta hikman layas taqi ngajaga anak anu can mandiri dina urusan kahirupanana can bisa dahar sorangan can bisa ngisang sorangan can bisa make sorangan can bisaeun komo orok mah boro-boro dahar nyusu ge can bisaeun eta teh ngaranna habona pengurusan anu bener-bener kudu diperhatikan sebab ieu mah pan manusia kitu kene huwa tarbiyatuhu jeung ngadidikna ieu supaya rapih budak teh kumaha saha tah ieu lah deuk diatur cek pikiran urang cek pikiran urang lamun aya orok kemudian papisah indung bapakna cak pikiran urangnya mun dibikeun ka bapakna moal beres moal atuh sebab bapakna mah paling urusan teh saminggu ka dituna mah paneangan deui kajian kumaha ge neangan deui emang kumaha gitu orok ieu lah pokona mah modal teh henteu mimitina mah bener bae nyana teh ribut perebut anak kabelah dituna mah terabaikan mentak di dia diatur saha ieu nu layak ngurusan anak cek di dia walinahu alyakubiha kaum wanita lebih pantas ngurusan tentang anak maka lamun lalaki ieu papisah jeung awewe papisah suami istri aya anak
pasrahkan urusan-pengurusan ke pamajikanana ngan soal napakah nama tetap kewajiban salaki. Lamun kadola kurang ieu pamajikanana bakal urusan. Kait temut laki. Lamun pamajikanana bakal ngurusan hiji percaya keagamaanana diana. Nomor kedua mungkin teka mamana manehanana teh tah kait teu naon. Ai kitu mah pamajikanana memang kurang dina agamana boro-borona naon? Boro-borona naon? Suntak sentak naga luar biasa. Kanyahoan keur babarengan jeung salakina. Oge teu ocon kanu sejen. Api lain saya teh mah ulah lantaran ngabahayakeun. Nomor kedua teu ka mamana manehanana ai kitu mah isuk-isuk ka pabrik, sore datang. Isuk-isuk ka pabrik, sore datang atawa ka Korea, ka Thailand, ka Malaysia. Ulah diserahan anak sama kos kitu mah. Boro-boro diserahan anak diri da teu bisa ngurusan. Ulah. Jadi kait hiji beragama nu kira-kira bakal ngurusan, nomor kaduana nyanana teu ka mamana. Atuh ka mamana mah ka mana ka Arab, kumaha ka Arab sanu urusan. Ta ieu diatur ye jalanan ye tengetkeun wal inasu wal yakubiha awewe leuwih layak leuwih pantes ngurusan eta budak. Baik budak nu tamyiz karena budak leutik keneh atawa teu tamyiz karena edan kurang akal. Nu ngurusanana tetep pamajikanana ngan nu ngabiayaan adalah salakina. Eta berat teh hirup kitu berat. Berat salaki ge ngabiayaan we asa deung-deungeun padahal anaknya kan. Anaknya tapi asa deung-deungeun we embungeun teh si salaki teh ngabiayaan anak. Ngabiayaan pengurusan-pengurusan. Kusadu meh geus teu ngahiji jeung pamajikanana. Padahal mah pan anak mah teu bisa dikumbah. Lantaran darahnya na sakali anak tetep bae anak. Wari anak di akhirat moal henteu neangan sasaha nya anu diteangan. Di urusan tadi urusan jaga di akhirat bakal diteangan. Mana abah kulai Dedi abah ka mana ieu dek minta pertanggungjawaban baheula di pasantren ke henteu di sakola ke henteu dididik henteu. Haju emak ge henteu dibere napakah abah Edi ka mana ieu abah Dedi. Teangan malaikat teh ayo coba. Jangan gadi-gadi itu yauma yafirul mar'um min akhihi wa abihi wa ummihi. Lulumpatan di teangan ku bapak, ku emak, ku pamajikan. Di teangan ku anak dek dipentap pertanggungjawaban anak. Lumpah ka masrik bol. Seuneu. Lompat deui ka kidul seuneu. Lompat deui ka wetan seuneu. Lompat deui ka kaler seuneu. Wah, mana ting poharana beureun jelema lulumpatan embung dipentap pertanggungan jawab. Sangkilang kumaha lulumpatan ge jaka dieu seuneu ka ditu seuneu ujung-ujung nama kapang. Wah, ieu Abah Dedi. Waduh. Ka ditu sia, ka ditu bah. Kula mung ka neraka minta pertanggungjawaban ieu lantaran kula teu nyaho salat lantaran ku Abah teu diurus kula. Kula mendek sakitu bae embung ka neraka dek nemblebkeun ka Abah. Bungan Abah baheula pengurusan kula. Dalam urang boga pikiran kadinya moal datang ka henteu urusan. Ieu pan urang nu mantak embung urusan teh padahal mah ulah keur aya na ge teu hayang asa lain-lainna deui padahal anak sorangan. Masya Allah. Nah ya. Jadi urusan mah tetep bae awewe saha atuh urusanana. Waulahuna umun pangutamaana di antara awewe indungna. Nu pangutama urusan eta budak indungna eta budak heuh. Indungna eta budak mun bener-bener bakal ngurusan kahiji nomor kaduna teu ka mamana sakitu baheula tah tanggung jawab penuh terhadap anak teu meunang dikanu sejenkeun kudu nyanan nu ngurusan sebab anaknya
Lamun dikanu sejenkeun eta kudu musyawarah heula jeung salakina. Nyokot mah nyokot ngan diuruskeun ka batur pan eta ngaranna tambah tali tambah daun. Sebab nu ngurusan anakna nu ngabiayaan ge eta salakina, engke nu ngurusan ngabiayaan anu ngurusannya na ge salakina keneh di agama tetep kudu musyawarah heula. Mun lain emakna nu ngurusan bebeja heula ka salakina. Tapi di negara demokrasi mah pan lain kitu ribut, perebut anak, sidang ke meja hijau. Nguruskeun ribut urusan anak. Komo di Kristen mah. Di Kristen mah lamun ranan gitu ngaranna apa bisa. Kebeneran ieu boga perusahaan. Eta antara hiji jeung dua, milih anak lepas perusahaan atau milih perusahaan lepas anak di atas segel. Eta Kristen mah kos kitu. Papisah boga toko misal gede swalayan. Nah, anak saya nundek ngurusan anak saya. Hah? Siap. Indungna ngurusan anak, lepaskeun swalayan. Dek ngurusan kula mah dekain swalayan bae, lepaskeun anak. Jadi pilih antara hiji jeung dua. Eta Kristen teh kos kitu. Di Islam lain kitu rapi, di Islam tetep bae ari napakahna mangalir ti suami, lamun henteu dibere napakah awas tanggung jawab di akhirat. Pengurusan budakna ngising teh, ngaampokan teh, nyusuan teh, mandian teh, ieu adalah urusan indungna. Rapi guys. Geus engke salakina ngiriman unggal bulan ka dinya. Majikanana atuh terus ngurusan ke datang deui adinya teh paling anjang we gitu susugan eta selamat pamajikanana bener-bener ngurusan ka anak eueuh masalah menang bae 5 bulan 6 bulan pan sedowna geus masang deui lipena geus kandel deui LDL nangis anyar deui. Waduh luar biasa. Jadi beger deui atuh jang ora keneh. Tah ieu pan ngurusan anak teh terbengkalai. Terbengkalai ieu teh ieu. Lamun nyana beger deui boga kabogoh deui kamari kapan kawin teh jeung tatanggana, ieu urang Cikupat eta jeung urang Pasar Kemis kuari mah boga bebene urang Bojong. Pan anak terbengkalai eta anak. Lamun nyana keur ngobrol keur bobogohan ngaranna gerangna ieu itu ge duda deui sarua. Nah, kuari anak ceurik bae lain di ais disusuan dibekem punyana. Gandeng sia ngaganggu emak bae. Bisa-bisa 2 kali 3 kali modar tuh budak. Jadi salila budak teh diurusan. Bener-bener diurusan. Kemudian nyanana teu ka mana ngurusan budak bae teu ka pabrik teu ka mana, silakeun indungna. Tapi begitu manehanana kawin deui, ieu ulah dibikeun ka indung geus kawin deui. Lantaran nyana sibuk ngurusan salakina. Mal kaurus ta budak tah. Mantep gede hulu. Budak bakalna gede hulu teu kaurus, sebab ngurusan bapana ge pan 2 huluna. Teka buru, jadi 3 ngurusan hulu burung. Teka buru. Iya, ulah seuris ya. Ieu teh salila can kawin di sarwiti, silakeun ngurusan eta budak ketika geus kawin, musyawarah deui jeung salakina. Musyawarah. Aya naon dipanggil teh Zaid lain kula kamari ieu mah ngurusan anak teh lantaran can kawin kuari mah geus kawin nyaho sorangan kan ai anak batur mah kula anak sorangan ai salaki mah ngaranna ge anak tere aya bejana ku ayeuna sakitu teh ieu mah neuk musyawarah deuk kumaha ngurusan budak. Oh kadea kan bawa ku salakina uruskeun ka batur atawa dimusyawarahkeun mun teu ngurusan indungna naye summa ummahatun yudlina bi inasin. Lamun geus teu bisa ngurusan tasih makna ka eta anak,
hiji lantaran kurang agama atau pengurusan teh lantaran ditinggal-tinggalkeun mereka pabrik komo ka luar negeri atau pengurusan teh lantaran kawin deui sibuk urusan salaki wari pindah pengurusan anak dengan musyawarah ummahatun ka mana teh berarti makolot yudlina biinasib terus baik ulah kapisah kusasa mana eta budak boga emak ta eta nu ngurusan mun uru eta teu ngurusan mana emak saha uyut mun uyut na teu bisa ngurusan mana emak bau mun bau na teu bisa ngurusan mana emak eta teh yudli nabi nasib ai di kitab mah eta harare eta yudli nabi nasib kudu disurahkeun kos kitu ta yudli nabi nasib teh ngajurus ti jihad emak bae pan aya kieu pamajikan boga emak boga abah boga bapak tah ieu pamajikan ieu mana ieu bapakna panti mana boga emak panti bapak ti bapana ge boga emak tah ulah ti jihad bapak nurusan teh ulah dibikeun ka makolot ti jihad bapak tapi makolot ti jihad emak pan ieu mah ieu mana emak ieu mah mana bapana emak wari mah heueuan balik sia kerok eta kitu ya keur carita yudlina ai santri mah di kitabnya didoloskan aya yudlina bi inasin kumaha takos kitu tah jadi nu ngajurus makna mana emak mana mana emak kitu eta mah kanu ngurusan eta kurang sebab kapisah ku bapak lain deui karakter kapisah ku bapak lain deui karakter tapi lamun ngajurus mana eta leuleuy beda awewe mah ka anak teh nyaah bae ka anak teh deudeuh bae nu mantap kuari mah kaget di akhir zaman mah lamun aya emak micieun anak kaget biasana sanajan anak haram anak zina anak jadah ka anak mah deudeuh bae tapi di tahun 2000 ka dieu ka deudeuh loba nu micieun anak di Sanghyang dipicieun di hareupeun lawang di Cikupa di hareupeun lawang di Pasar Kemis dipicieun ka Ranca Pondok loba bae pokona eta teh kuari mah awewe teh dipicieun ka nyaah kanu jadi anak teu inget pagaweannya na baheula mah sanajan anak haram sanajan anak zina tetep deudeuh jeung nyaah teh aya dicabut di akhir zaman mah dipicieun bae aya nu dicacak anak teh aya nu dicekek anak teh aya nu dipicieun ka walungan anak teh dipicieun ka sawah dipicieun ka pasar aya nu diantepkeun bae di rumah sakit sua bodoh teuing teu nyaah berarti kan ka anak ieu lah di akhir zaman mentek tetep sakitu nyaahna indung kanu jadi anak tetep baik musyawarahkeun urusan pengurusan lantaran ieu mah lain kucing tapi kan ieu mah manusia apa pengurusanana hiji urusan dahar nginum jeung pakena nomor kedua urusan ngalempangkeun pikiranana didikan tarbiyahna ieu engke ieu keuna pisaeun maca Quran keuna nyahoan ka hukum Islam keuna pinter dina beragama na pan eta nu kudu ngadidik awalan indung nah iyalah wal inasu al yakubiha mun indungna ieu geus teu bisa maka engke pindah kuari ka mana emak berarti emak kolot geus wa aulahunna umun sang utama nama mana nurusan summa ummahatun yudlina bi inasin ngan kayu qaddamu aqrabuhunna lakeun nupang handap-handapna nupang deket-deket mimiti makna eta budak dengan biaya salaki sing ade mun mana geus teu mampueun lantaran geus teu kepercaya mana emak tetep biaya ti salakina kena ti bapana eta budak
mana makna geges kebisain na ieu kakara ka mana mak berarti cek ngomong urang nama mimiti mana teu mampu makolotna geus embungeun keneh ngurus lantaran teu kasiweur adalah uyutna teu kasiweur adalah baona teu kasiweur beuki eueuh sebenarnya ngan ngomong doa tuh beuki ka ditu geus cari tulang sebenarnya mah ngan carita ngomong teh kos kitu yuqaddamu aqrabuna ulah kieu ye aya makolotna aya uyutna aya baona panjang umur ya baona ye panjang umur 150 tahun meureun ya umurna ye aya makolot aya uyut aya baona eta ulah dibikeun ka bao atawa ka oyot tapi ka makolot heula nini heula kakara ulah ka uyut atau ulah ka bao nah iya karena gitu karena uyut heula salila aya keneh akroban uyut batan bau wal jadid wallahu a'lam.